Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui palawargi sadayana dina acara anu parantos maneh nyaeta dongeng Sunda anu digarap ku Bahanom Karatawijaya. Oge dina danget ayeuna Bahanom baris nyanak cariyos atanapi judul Ngobor Belut. Atuh palawargi kumaha dipalih dinya usum belut. Araya keneh belut gitu. Tangtos aya ari aya anu masih keneh aya sawah mah nya. Aya pasawahan mah area keneh sigana belut. Belut teh hiji lauk sawah anu raos gitu, gijina ge ageung. Atuh sapados teh nyangkolong tingkana waktu palawargi kumaha ieu jajar cariyos teh sok kapararayun sakabehna. Harita si Usman jeung si Udung bada magrib geus siap-siap patromak harita teh nya geus dihurungkeun. Emer ragaji mintul geus disiapkeun. Kalayan manehna geus diniatan nyata rek ngobor belut, rek ngalah belut di sawah peuting-peuting. Da ari ngobor belut mah peuting, ari beurang mah ngurek kitu tanya atawa atanapi kokodok. Dong, namun kade bisi aya nu tinggalkeun. Pariksa kumaneh. Eta ragaji mintul aya ragaji mintul mah. Mau siap. Aduh. Naon si make seuri maneh dong? Ari maneh eta ulah make kolor. Sia mah rek ngobor make celana panjang. Make kolor gitu. Heuh. Bae tinggal ngalaan geus make kolor di jero. Cek si Usman beri baragadang laan celana panjangna. Tuluy disampaikeun dina siku-siku imahna. Meujeunna wayah kieu ge sakedeung deui ngan leuwih hade mah bada isya euy teh. Bada isya leuwih abdol mah. Sabab lamun bada isya mah belutna teh keur meujeunna bararijil. Oh, sok kalaluar eta teh nya belutna teh. Keluar sih teh menyantu keluar. Keluar tina liangna lain sih teh. Di mana atuh? Keluar di sekolah anak keluar. Siapa? Kajeng di sekolah segala dobol. Hanya dina liangna aduh sih teh. Piraku suka mana karepae dadanya teh sia mah. Aduh, urang mah euy geus heubeul urang mah heubeul pisan. Ngadahar goreng belut. Diliwat geunaheun belut mah. Iya mah. Anu diliwat mah beas teh. Lain belut mah digoreng. Piraku belut diliwat. Maksud teh di ngaliwat gitu. Goreng belut. Atawa dengan baheula mah euy inung urang sok dibebek belut teh jeung daun jambu. Aduh eta teh ngeunahna beak hareup euy. Inung maneh baheula. Mun bapa maneh tos balik macul teuing sok mau belut tuluy dibebek geuningan jeung daun jambu. Hayang ngasaan deui urang mah euy. Urang ngajaran ke urang bebek ku daun jambu. Bisa maneh ngolahna. Kayak pira kada tiang ngababak. Bener. Daun jamu nasi jamu naon? Ku jamu air gitu naon berenang. Nu penting mah daun jambu we. Situ piraku jamu batu dobol. Jamu batu keun bae rek jamu air ke teu naon. Asal ulah jamu buruk we. Nu penting mah. Sia mah. Kitu gunung caturna antara si Usman jeung si Udung.
waktu harita bari manehna siap-siap nungguan Isya. Bada Isya manehna rek miang ke sawah ngahaja rek ngobor belut. Gancang na carita bada Isya si Usman jeung si Udung geus saged siap-siap tuluy manehna ngamimitian cing arungkuy ngadigdig ngajugjug ka pasawahan anu aya di lebakeun imahna. Kayaan parwek mongkleng maklum di kampung. Oke harita pasawahanana kudu ngaliwatan heula kebon. Si Usman jeung si Udung cing garedik mawa patromak. Si Udung mawa patromak, si Usman mawa emer. Leungeun katuhu si Udung ngajingjing patromak, leungeun kenca ngajingjing ragaji mintul. Kalayan si Usman mah ngajingjing emer we. Usus mahena mah pulah ngawadahan jeung nyokot belut. Pas nepi ka tungtung sawah si Udung ngaraneg bari ngecageun lampuna tuluy malika si Usman bari pok ngomong. Man, naon? Kade ieu. Kulantaran ayeuna teh rada sanget ieu teh sawah teh. Sangat kumaha sia teh? Sangat meyakinkan atau napi sangat kumaha? Lain sangat ke eta. Cekolot maneh pernah ngadeng itu. Kumaha? Lamun ngobor rarasaan aya nu nuturkeun aya makhluk halus tah kudu dia alungan ka tukang di alungan emer. Lain sih teh. Di alungan naon atuh? Di alungan belut. Oh jadi lamun menang teh alungkeun ka tukang gitu. Tapi ulah diliuk cenah. Oh lamun teu di alungan, lamun teu di alungan sok dipaok cenah. Sok beak. Kitu nya teh. Nu bener dong eta mah sama ieu nanti lah. Tahayul. Lain tahayul sia teh. Lamun aya nu ngayeun adalah nu nuturkeun cenah kitu. Atuh gampang teh ngalungan we. Tapi engke meureun geus meunang da aya mah pancana meunang. Hengke. Tapi ulah diliuk. Dong diliuk sebab lamun diliuk cenah bisi ruas maneh. Kitu nya. Bisi sieun gitu. Kena aya kitu mah. Orang alungan we engke gampang atuh. Kade nya poho. Moal poho. Gitu gunung jatuna si Usman jeung si Udung. Tuluy we si Udung neruskeun langkahna. Pas nepi ka galengan sawah tuluy we si Udung tungkul ningalian belut bari patromakna dideketkeun kana sawah. Katingali harita karege meureun aya 5 meter mah leumpang teh. Katingali belut geus jeung kururumuy di sawah malum arip ti peuting masuk ka luar. Atuh kecek ku si Udung di kadek ku ragaji mintul. Dah cokot dah. Aduh ieu mah gede we, gede. Sok cokot. Jeung geus tuh, sok asupkeun. Ngararisan ya. Cek si Usman bari ngasupkeun belut kana emer. Terus leumpang deui bari tetep dodongkoan nempoan sawah, nempoan ka handap
da bisi aya belut deui meureunnan. Ari si Usman inget karena omongan tadi, lamun rasaan aya nu nuturkeun cenah sok talungkeun belutna ka tukang. Malum si Usman ai inget karinya rarasaana langsung we asa aya nu nuturkeun, atuh kumanehna belut teh karek menang hiji tulung dialungkeun ka tukang bari teu diliuk. Kecrek deui si Udung harita ngadek di belut, kodok deui ku si Usman dicokot, karege 2 lengkah 3 lengkah alungkeun deui ku si Usman teh ka tukang. Kecek deui belah harita teh belut teh meuni loba katinggalina teh. Maklum di pesawahan masih keneh weuteuh, jarang aya anu ngala belut teh, paling-paling kudu ngalurek barudak. Cokot deui ku si Usman teh keleweng deui dialungkeun ka tukang. Kitu jeung kitu we si Usman waktu harita. Teu karasa harita si Usman jeung si Udung geus hampir jauh lalampahan. Turun unggah dina galeng sawah. Geus arasa ngarasa ripuh. Tuluy we harita si Udung malih ka si Usman bari ngecageun patromak. Aduh, geus rada capek euy, geus menang loba sigana yeuh. Hayu urang ngeureuy bari ngeureuy balik we na mah. Oh, hayu. Sababna tatari yeuh. Urang teh duh mending geus lila yeuh, geus aya meureun jam 10 mah sia teh. Heueuh, hayu bari ngeureuy balik bari ngala. Oh, nam. Gitu. Si Usman jeung si Udung waktu harita bari ngeureuy balik bari ngalaan di belut. Kecek kerewek ku si Usman ditewak tuna dina emer tekung si lila geus karek 2 lengkah cokot deui dina emer teh keleweng ka tukang. Kitu jeung kitu we pas tungtung ngerek nepikeun kana darat harita kecek aya belut panungtungan minang kana mah tah geuning euy pamungkas yeuh. Pamungkas menang gede ieu mah sia gede tuh kade kecek ku si Udung dikadek eta belut teh emang rada gede oge da kuat koneng katinggalina teh. Tuluy ku si Usman dicokot sup di kana emerkeun. Pupuhan geus rek nepi ka darat beureun ngarasaan si Usman geus eueuh anu nuturkeun. Tuluy we cinggar deui init balik. Teu ieuh ku si Udung ditingali bebeunangan. Da manehna jongjon we ningali ka hareup kana cingcakeun bari ngajingjing patromak. Nu sabeula ngajingjing eta naon teh lah ragaji. Kalayan hatena guligah si Udung mah lantaran belut teh sigana meunang loba. Aduh, lumayan euy. Sigana tulus ngaliwat ieu man euy. Ya kudu tulus atuh dong ngaliwat mah. Sabab meuni lapar ya urang yeuh. Aduh, tadi. Hayu sok kejangan urang kumaha. Oh, nam. Urang kumaha ditu dicai. Cek si Usman bari leumpang rada gancang nuturkeun si Udung. Gancang na carita si Usman jeung si Udung geus nepi ka hareupeun imah tuluy mana moro ka cai. Ari teh kabenaran manehna muru cai bak anu aya di luar imah. Tuluy wae patromakna dituna di ngaluhur bak. Sok. Urang kumaha? Kira ingin nyokot lapesok. Ka imah. Oh, hajung nyokot lapesok. Urangan kumaha heula suku ya. Si Udung harita ngajengkat init ka imah nyokot peso ari si Usman manehna tuluy kumaha suku. Sukuna dikumahan tuluy si beungeut bebersih maresihan taneuh anu aya dina awakna. Sanggeus tekung si lila kulunyung deui si Udung ngajingjing peso nyamperkeun ka si Usman. Sok hiji-hiji eta na
bahekeun. Teu kudu hiji-hiji kita lah sok bahekeun we da moal ngejar. Oh sok. Harita si Udung geus cingogo beri nyeklan peso. Erek meresihan belut, erek mencitan belut. Tuluy we si Usman teh ngamahekeun emer ditamplokeun hareupeun si Udung. Plok, emer tamplok ai guriwal teh belutna ukur aya hiji anu panungtungan. Atuh si Udung teh kerung. Nah si teh, kamana belutna teh? Kabur. Geuning aya hiji si teh. Usman. Nyao pan aya hiji, nya sahiji tadi anu paneuri ya teh. Heuy, heunah make ngan aya hiji. Apa teh si teh loba teh teh? Sakitu belut menang loba, aing teh ngadekan teh. Oh, nang loba belut mah tadi mah. Meni capek aing nyokotanna teh. Huduli kamanakeun? Belutna si teh kamanakeun? Apa dialungkeun ka tukang ngokocek maneh? Lamun asa aya nu nuturkeun alungkeun ka tukang. Aduh. Nah si teh meni kabeh. Henteu kabeh hiji-hiji. Pancek maneh. Tadi papagah ning ka aing. Lamun rasaan aya nu nuturkeun alungan hiji. Da aing teh asa aya nu nuturkeun wae tadi teh tuluy. Nya dialungkeun we hiji, menang hiji, alungkeun hiji. Menang, alungkeun gitu. Pancek maneh gitu. Aduh. Ampun Gusti. Nu Maha Agung. Kieu teuing nasib abdi. Nah si teh da rasana aing mah nu nuturkeun. Oh, cek maneh mah dihareup dituturkeun ku aing. Kan aing asa nu nuturkeun wae. Aduh. Sia mah rarasaan bener eta mah. Oh, rarasaan. Da kabeh ge panarasaan. Biang aya nu nuturkeun biang eueuh sia teh. Dari ditempo. Aduh geus teh. Apaan cek maneh? Ulah diliuk, bisi reuwas, ulah ditempo. Nya ku aing teh teu ditempo. Alungkeun, ku aing teh tuluy. Asa nutur-nutur wae cai aing teh. Gitu. Aduh, ampun aing mah. Tuluy ieu kumaha hiji? Alungkeun deui ku sia. Da eueuh nu nuturkeun ge ayeuna mah. Pake dialungkeun. Sok eta pencit. Aduh. Pencit ku sia. Pencit ku sia lebok nya. Dobol. Geuleuh aing mah. Ceuk si Udung bari amek. Manehna ka cida pisan keheulna sacape-cape. Saripuh-ripuh malaan belut ana kari-kari ukur mawa hiji. Si Udung ngajengkat sageus kukumah mainna tuluy we asup ka imah teu nolol deui. Ari si Usman melok we belut teh digular digilir ngan hiji-hijina. Bekilila beki asa keung mainna cicing dicai. Asa aya anu nungguan. Malum si Usman rada beurangan. Atuh buru-buru belut teh dialungkeun deui ka tukang kumanehanana bari manehna tuluy init ka imah. Palawargi sadayana. Mung sakitu nu kapihatur dongeng Sunda eureui ti Bahanom pamuy katampi kalian kabingahan kalayan mudah-mudahan sing janten panglipur kana kalbu panguberahkan amanah malaman dan janten hiburan. Ka para pendengar setia Bahanom matur nuhun kasadayana mudah-mudahan sing sarerehatnya sing ngarageng milik sing aya dina kabagyaan kalayan aya dina kalancaran dina enggoning ngajalankeun ibadah saumna dina waktos ayeuna. Hapunten anu kasuhun, hampur anu kateda sanes waktos urang patepang deui kalayan urang tunun di handeulem sieung, urang tuna di hanjuang siang mangsa datang urang samper deui. Sakitu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios kasakabehna.